lasara nasu kulluhum sholihin. Lamun teh mah henteu aya 5 perkara, henteu aya 5 sifat. Disarahan ku Syekh Nawawi aya sifatin madmumatin. Lamun teh mah henteu aya 5 sifat anu tercela. Lamun teh mah henteu aya 5 sifat anu goreng, tangtu jelema kabeh bakal jadi jalma nu saleh. Lamun teh mah eueuh sifat 5 sifat anu goreng ieu ceuk Sayyidina Ali kabeh manusia bakal saroleh. Kunaon atuh jelema hese saroleh tah kusabab aya 5 sifat anu goreng ieu. Maksud soleh di dieu teh aya khalisina min kulli fasadin. Jalma tangtu bakal bersih tina sakur-sakur karuksakan. Jalma bakal naon salamet tina sakur-sakur karuksakan. Mana 5 sifat anu goreng anu bisa ngahalangan jalmi jadi soleh teh? Saur Sayyidina Ali muka hiji awwaluha al-qana'atu ayyridha bil jahli ay bi adamil ilmi bitin. Nuka hiji sifat anu tercela anu goreng anu madmumah anu mata ngajadikeun jalmi manusia hese menangkeun darajat soleh nyaeta ridho dina kabodohan dina urusan agama. Ye ridho kalawan kabodohan tegesna teu boga ilmu dina urusan agama. Jadi teu boga ilmu, teu ngarti ilmu agama teh enjoy ridho dina kabodohan, betah dina kabodohan dina urusan agama. Alhamdulillah teu bisa jampe wudu cuek, teu bisa jampe sholat biasa-biasa betah ridho dina kabodohan dina urusan agama. Naudzubillah. Baik. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah cek Nabi kacidami kabenduna kajalma anu pinter dina urusan dunia tapi bodoh dina urusan urusan dunia mah pinter ya, ilmu ieu nyaho, ilmu fisikana hebat, biologina hebat, matematika hebat, fisikana hebat ya, tempo ditaros urusan agama nahulan ya, teu nyaho tah Allah teh kacida berduna. Rawahu al-Hakim, riwayat Imam al-Hakim. Waluya annahu sallallahu alaihi wasallam qala danbul alimi danbul wahidun wa danbul jahili dan bani. Rawahu ad-Dailami. Saur Kangjeng Nabi dosa na jalma anu alim eta hiji, tapi dosa na jalma anu bodoh mah dua dosa. Naon sababna? Sabab dosa na jalma anu bodoh mah pangna dua teh hiji ku sabab manehanana bodoh, dosana teh ku kabodohanana. Kaduana ku sabab manehanana teu dae belajar. Daya. Mentak alhamdulillah urang sadayana ku Allah dikersakeun digerakkeun urang mah kersa thalabul ilmi. Alhamdulillah. Jadi saur Nabi saur Sayyidina Ali perkara anu mantap ngajadikeun jalma hese soleh teh hese menangkeun pangkat soleh teh nu kahiji ridho betah dina bodoh urusan agama.
tak kurang masing kedah naon kedah kersa taros kersa ngaosnya bisa orang terpaham dina urusan ibadah ieu haruskeun kurang can paham can ngarti dina urusan ibadah nu ieu haruskeun gitu tong asa-asa maka abdi welcome nya khususnya abdi ieu welcome teh terbuka ka bapak-bapak ka jamaah bilih aya nu teu ngartos dina urusan naon terutama ibadahnya sok mangga taroskeun nya lain hartos nasib kuring tiasa sanes namun ieu mah urang saling emutan urang saling wasiatan urang saling deui urang saling naon tadi saling emutan kitu nya ulah nepika diri urang naon bodoh teu ngarti dina urusan babagan ibadah daya masih jurahnya hiji we makanya aya 5 itu hiji lah jadi saminggu hiji berarti sabaraha jumaaheun 5 jumaaheun gitu nya. Nah, urang mah ulah nepi ka bodoh dina urusan agama mantap kudu ngaji kudu naon kudu daek tolab ilmu teh gitu ya insyaallah nya jalmi anu teu eureun tolab ilmu sanajan ibadahna goreng bakal aya dina panghampura Allah amin benar jalma anu ibadahna goreng tapi manehna teu eureun tolab ilmu teu eureun ngaji teu eureun hadir di majelis ilmu maka insyaallah aya dina panghampura Allah amin ya Allah dan urang mah salagi sempat teu aya kesibukan teu aya urang naon kariribeun hayu nya urang paksakeun angkat urang ka tolab ilmu nya angkat ka majelis ilmu sabab pangbagja-bagjana jalma pan naon salamat-salamatna jalma engke di poe kiamat teh jalma anu aya waktu luang keur nyiar ilmu manehanana mangkat ka tempat ilmu tapi sabalikna pangrugi-rugina jalma jeung pangbanget-banget siksaanana jalma engke di poe kiamat aya waktu luang keur manehanana pikeun tolab ilmu tapi manehanana teu mangkat ka tempat ilmu eta teh pangrugi-rugina jeung pangbanget-banget siksaanana engke di poe kiamat naudzubillahi min maka alhamdulillah kurang patut bersyukur ka Allah kurang sampai hari ini sampai malam ini kurang masih digerakkan ku Allah kersa hadir ke tempat ilmu menimba ilmu sama-sama belajar di majelis ilmu alhamdulillah puji. Jadi sahur Nabi tadi Allah teh kacida pendudukna ka jalmi anu pinter dina urusan dunia bodoh dina urusan agama dina urusan akhirat ya Allah ya Rabbi gitu kita putra putri urang nya anterkeun ka pangajian budak teu ngaji ulah diantep nya nitip abdi ya kasadayana budak teu ngaji ulah diantep perhatikeun kamana ieu budak ngoloyongna jeung saha ulina jeung saha gaulna waktu ngaji eueuh teangan wayahna tadi dia alhamdulillah nya Mang Ajis putrana Parosit alhamdulillah masih istiqomah awas sebab naon orang tuana ya Parosit mah canang ka budak teh teu ngaji carekan budak teh di teangan dugi ka mamahna Ajis mah mal subuh ka luhur teh naik kontrol budak teh dikontrol ka kumpul naik Masya Allah digugukak budak Allah tah nepi ka kitu ya, alhamdulillah tinggal ku abdi perkembanganana bagus murang kali teh karena memang sepuh